Assalamualaikum lur, balik di jeung urang karek balik di kebon ya teh urang teh sebenarnya mah. Nulikeun kamari hanca nyacar, can beres Da ieu ya mau mangu tuh. Da cek si Abah cenah kudu di ala cenah manguna. Da baru si kubajing, tapi ala we ku urang teh tuh ieu menang saparpat karung. Tuh, orang buka gerah mangu ngungkul itu. Sararideng matak masih kene ngesang itu karek nepi urang teh tadi kebon lanceuk sakalian ngaliwat ieu teh ka dieu urang teang biasa nama sore-sore kieu mah geus arareuh di kebon urang teang si aya naon we kitu da aya paribasa cenah anu lanceuk mah anu adi tapi lamun anu adi mah lain anu lanceuk gitu matak anu lanceuk mah anu ieu bangsa buah anu kararitu tah eta teh sarua jeung anu adi pan bisa aya batur ke mau bisa ada adi anu ngalana oge lain batur di orang kontrol gerak tah ieu kebon lanceuk ka hiji pinuh kebonna teh ku ieu loba tangkal kaduna tuh ieu tangkal kadu ya teh sugan we aya hiji dua wae mah dina tangkalna warna tangkalna meureun da sok murag ning nu asak mari kadu mah urang mulung we belah ditu tuh ieu badag ieu tangkalna teh tuh jangkung deui han aya sasiki tuh gerak urang perbesar kamerana tuh aya sasiki hese ngaranna kumaha ya ajuleun eta mah da antep lasina murag ira deui urang teang tah ieu satangkal deui urang pulung geura tuh aya hiji tuh teu mawa tripod da teu boga urang mah urang selapkeun heula we di dieu geura da kai urang menang meulah kieu geuning buahna teh aduh aingna rusuh-rusuh bieu tuh beak ku bajing di dieu mah lumayan aya hiji tah alus tah seungit ieu teh tuh sabaraha hiji teh kabehna teh tuh eueuh 3 4 ieu teh kabehna teh opat ieu 4 ruas urang eta we urang pesek geura mah item kan kieu teh atuh saya teh masih gak malah kalapa urang bola oke nah wuhan oh iya tuh untung teh kadek deh masa siki aya 2 siki tuh seungit bodas-bodas oge amis ya rasana teh siga rasa durian we ya Anda yakin ya mah kudu ngapoe di longok kayak bener aja ya nah durian dah ieu mah kebon lanceuk urang anu katilu aya tangkal rambutan ya lumayan geus ararasak coba anu mau kuai teh barudak tuh lumayan saya nu kararoneng tuh hiji 2 oge handap loba tuh udah handap mah moal ngari atuh ke barudak di pipit urang ngalanu ieu nu luhurna kudu aya lagantar urang neangan lagantar tuh kabeneran aya gantar lagantarna ieu tuh kararoneng rambutanna mah bieu loba keneh alaeun mah karek tulikeun ngalana kalem heula ieu urang review heula we amis rambutan masih ini oge rambutan naon teh rambutan Aceh sana tapi cicing di
Garut ieu teh. Berarti rambutan Garut ieu mah lain rambutan Aceh. Enak kieu rambutan Garut euy. Balik gawe capek. Aku nikmat sih lagi. Leungit we, ka capek oge. Ada hara rambutan ngeunah kieu mah. Kalem sih nya lagi. Ya deui satangkal deui rambutanana teh. Tapi kieu ieu mah euy beda jenisna jeung nu tadi. Kang alagerah heuh tuh. Petik. Tuh kieu ieu mah euy. Sika bau kieu buluna. Urang asanu ieu mah papa kumaha. Tinggal cangkang badag geuh. Badag we cangkang ari jerona leutik euy. Tuh sirek kieu. Terus kenal tadi nih itu tuh. Amis euy. Euy peuteuna leubeut euy tuh. Tingali teu. Tingali jauh euy jararawu tuh. Bingung ngala peuteun mah euy. Soalna sok diborongkeun wae ka batur, ka banar peuteuna. Meureun diarah ku urang nya maok teh ya. Bae antep tuh. Peuteun mah ulah diala. Didosakeun euy. Tah mun ieu mah euy. Kebon lanceuk anu ka 2 ieu teh. Aya tangkal buah. Tah kamari usum buahna euy. Pangheulana diala ku urang ya oge buahna teh pangheulana diala ku urang. Heuh da anu urang anu lanceuk mapan kitu heueuh. Nadang geus teu usum euy. Naon deui ieu teh. Da kur cengkeh we jeung jahu. Tuh aya kalapa euy da luhur. Kudu ngalana oge. Hausna mah haus hayang nginum. Tapi ari kudu ngalah heula mah teh jangkung. Coba sorangan, coba sieun ragrag. Tadina mah hayang euy haus. Lah. Iraha deui we ngala urang ala heuh. Geus kitu heuh, da ukur tiluan lanceuk urangna. Lamun lanceuk nalobaan mah dipapai ku urang biji-biji. Buru-burit euy. Kedeng deka asar ieu teh. Bacan maning heuh. Si abang ngarep-ngarep we meureun mangu jadi mah. Geus kitu heuh. Sampurasun. Assalamualaikum.